ya Rasulullah salamun alaik. Nyana dongeng ka Batam. Di Batam ternyata ya Kiai aya merek pijat urut pijat belah itu aya deui urut refleksi karenanya nama atuh guru besar yakni wasit nasional. Oh tuh anak buahna nyuguhan bade di palibana mau yang belah mana ceknya coba belah sini asup ka jero kayaknya seuri bae barang asup ka jero kok tukang pijit sih make sempak. Wah ceknya teu akur di Batam ya kok kieu amat ya ganti ceknya jangan di sini berarti itu aya pijit refleksi asup dana ka jero eta mah geus make calana-calana acan ieu mah leuwih parah ieu mah refleksina belah mana ieu asup deui ka belah ditu. Masya Allah di Batam mah di Batam ulah coba-coba mun aya urut pijat mun aya refleksi ulah asup lamun dek coba-coba oh masalah sih. Eta di Batam nyaritakeunlah kejanggalan-kejanggalan di Batam. Hiji pondok pesantren, nomor kedua perjudian, nomor katilu pemabokan, nomor kaopat perzinahan. Nyana hayang geura balik bae ka ieu ka dieu ka Jakarta lantaran pemandanganna geus lain. Padahal lain di Batam bae. Urang deuleu di Jakarta sok nu tanggung jawab saha? Perzinahan di Jakarta marukan kumaha pemabokan jeung perjudian. Ulah di Jakarta tamah kota metropolitan tamah heterogen. Ulah tamah ulah dirinya mah tah di Tangerang bae. Emang kumaha gitu di Tangerang perjudian, permabokan jeung perzinahan. Oh, henteu kudu di Tangerang kota, teu kudu. Cisoka. Emang kumaha gitu di Cisoka. Masya Allah. Di Cisoka aya anu nge-SMS ka urang Cilongok. SMS nama lah saeutik mah susuna teu make kutang. Barang di deuleu Cisoka isi deket ka Ki Wahab apa ka Ki Subandi sih. Nu sabenerna apa langganannya nu sabenerna. Sararya aja saya kuari. Ya Allah, ya Rabbi nu bantak kula basok lalagaan mege eta kiai boga HP baragus jasa. 3G 3G. HP dah hesar rebat jasa geus pokona mah. Masya Allah. Buka pertama Quran, kedua doa katilu kitab-kitab, kaopat buaya perpolitikan, 5 perekonomian, genep ngahaneng mainnya. Kunaon sih ngahaneng eta? Henteu naon. Naon sih? Kunaon sih sia? Cek gini. Sia kunaon? Ai di deuleu teu make calana. Ya apa ku wae. Jeung ieu teu akur. Babandul hahalang mual menang ridho Allah. Hebat ngajina, jago ngajina, tapi kunaon kapanggih jeung makhluk Allah teh kok aya beda. Aya sadi itu aya kiai anu hayang aing aya kiai anu budak leutik tah kos kitu mah aing mah kolot heulaan aing ngadahar uyahna lebok ku sia uyah bila perlu leg-leg ku sia teh uyah paeh-paeh sia. Mantap kulawa kuari lain muji ka Ki Subandi ka Ki Wahab jeung Ki Inu Sejen kolot tapi daek ngaji. Kemudian eta tanda tawadu mun kukulai caritakeun tanda tawadu loba ieu mah ala kadar lain lalagaan. Emang kumaha kitu jadi kiai ego berat jadi ego moal wusul ilallah jago nyana ngaji tapi sing ieu teu akur jeung ieu teu akur. Urang mah deuleu bae Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyana mah teu betaheun lamun sapoe tamu. Teu betaheun nyana mah dahar lamun teu susuguh ka batur. Teu betaheun nyana mah lamun dahar sorangan. Coba nu aya di dieu. Akur teh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Haji Pendi keur dahar ya. Tamu. Tutup. Ka anakna nyaplekna ulah bating. Ngagayemna ulah bating. Sakadengan tamu. Bah, atuh ajak beda siap, ajak dahar. Mahal goblok burung. Gila wah. Pelit teh oh lain parah.
Tama korat berepet dur-dur. Ya Allah. Mantaku gula sok diajak bagi ulah peliting maksudnya supaya ada baharan-baharanan be gitu tah. Tah. Kanjeng Nabi Ibrahim nyuguhan bae juga. Satu ketika isuk-isuk dibere dahar, berang dibere dahar, sore dibere dahar, datang ka isuk deui dibere dahar deui, barang dibere dahar horeng. Diperhatikan ku Kanjeng Nabi Ibrahim nyembahna ka seuneu. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah, sia tamu aing ku aing dibere dahar 3 kali kamari, kemudian disayagikeun tempat sare. Ieu isuk-isuk dibere dahar deui, sugan aing mah sapagodos jeung aing nyembah teh ka Gusti Allah. Horenganan sia teh nyembah teh ka seuneu mah jusi horenganan sia geus mulai detik ieu ku aing sia moal dibere dahar. Kabur ge eueuh masalah. Harita keneh ditegor ku Gusti Allah. Ibrahim. Wahyu datang. Aisyah cek Gusti Allah kakarak mere sapoe doang ge dahar aing mah geus 60 tahun kanyana teu nyembah ka aing buatan aing ku aing dibere bae. Bayangkeun coba kumaha sabaraha juta manusia di negara ieu nu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing. Sabaraha juta di negeri lain anu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing. Hitung-hitungan mah kumaha ge di akhirat sia kakarak sapoe doang ge mere ka batur geus hitung-hitungan. Boh Kanjeng Nabi Ibrahim langsung sujud brek. Hampura Gusti. Geus mulai ti kuari. Saha ka saha deuk dibere dahar bae ku kaula. Geus mulai ti harita. Boh salerang da sini Neng. Sini Neng sini. Udah jangan kemana-mana ya. Sama Pak Haji Mamin aja ya. Mantap jasa, Masya Allah. Asal ayah bangsa umur 50 sini Neng, sini. Makannya saya Haji Fendi aja ya. Sial, jangan lagi geus babagi, asal nu ngora jeung nyana nu kolot jeung nyana. Maksudna abe akur meureun ka kolotanana. Disesuaikeun. Teta Kanjeng Nabi Ibrahim mulai ti harita naik pangkat. Keistimewaan Kanjeng Nabi Ibrahim leungit di jero hate horenganan pada makhluk Allah. Gusti mah mere barang dahar teh lain ka makhluk nu iman ka anjeunna bae, lain ka makhluk anu sadar bae. Horenganan boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Gusti Allah mah bahkan orai mau kabeh dibere ku Gusti Allah. Mulai ti ayeuna satungtung aing aya jeung aya nu daekeun deuk dibikeunan ku aing. Rojak naik Kanjeng Nabi Ibrahim pangkatna, bahkan bisa sakiceup Kanjeng Nabi Ibrahim ngalengkah ka Masjidil Haram. Tuh, leungit-leungit di dieu panyakitna. Ieu mah ngaji bajago tapi sasalaman geus embung. Sasalam. Sayang, kurang bid'ah. Kurang make sapeker. Sieun nya makana make sapeker. Urusan bid'ah urusan nyana. Urusan ego urusan batur, urang ulah kababawa ku ego batur, ulah kababawa ku bid'ah eta urang mah urang bae. Allah Maha Uninga. Tah ngabersihan etalah ketika orang hayang hiber ka Allah nu hese ge maca amil mah jurumiyah ngadorolang, maca alfiyah mah ngadorolang, maca jamul jawab mah ngadorolang. Kunaon atuh urang teh teu pernah ngadoakeun ka para kiai nu keur berjuang ngaluhurkeun agama Allah, malah di jerona aya hasud. Ieu panyakit anu moal wusul ilallah, ilmu tinggal ilmu, horeng ilmu hijab bagi dirina. Mual hiber, belajar urang hiber, nyin jangjang secara gaib. Ruhani urang supaya jangjangan, supaya urang berangkat cara guru-guru urang. Kobabarian amat guru urang bisa ke Mekah. Kobabarian ulah jauh teuing nu baheula. Nu belah kamari ieu bae manghani, bae bisa salengkah ka Banten. Diajakan ku dulurna ka Banten embung kulantaran keukeuh hayu atuh cak cenah kitu mah geus lah kula mah cenah moal bareng teu heula bae di dieu berangkat ka ditu naik mobil nyana mah geus aya di ditu di Banten kerek barang datang mana angel amat si anjeunna jangan ai mangane aing mah geus 2 jam keneh geus aya di dieu. Berarti kan hiber kadituna. Guys, mulai tiisukan ka Banten coba perem hiber. Naon nu dibaca cenah Kiai?
eta hiber aya babacaanna tengetkeun nya supaya urang bade sahiber kabehan awas tengetkeun pereumkeun mata ieu ceuli pereumkeun hate ieu Baitullah ruhani urang tamukeun ka Baitullah fokuskeun ka Gusti Allah tahan napas hap ulah napas sekitar 20 menit maksudnya hiber kage ka kuburan atuh moal bere moal dibikin sambarangan kan itu mondok atuh modal kos kieu okos kiai doang okos di jero mah bangkrut pantang okos gitu mah deh aing ge meureunana ai kuwirid-wirid mah bisa mondok henteu masantren henteu diwirid bae kumanehanana ngawirid pohara ngawirid tadi lillahi taala aya jelema datang ka imah kaula hayang ngobrol pat mata cenah ge bohong aing buat mata mah mun kitu cewek cowok ki mah teu aya teu ngaladenan cowok pat mata teu cewek ge masih kena dipilih-pilih 20 ke bawah boleh 20 ke atas Pak waduh atuh teu kaci tapi kadang-kadang deket-deket enak kula wiridan cenah keur beuting tadi nuju barang wiridan bersuara aju blek datang merek emas wih sekula hebat amat ya mun kaki Sumbadi mantep ya Pak ya maksudna ndek ngabangun kan gitu dah jang masjid tuh sasalaman merek emas loba ieu barang geus bere dibere emas nyana ngomong kieu titah dilaporkeun kaki uci segera laporkeun jeung minta diselamatkeun kaki uci jeung minta disempurnakan itu di mobil emas carekan kok kula encan dibawa emas na dicarekan bohong ulah sia ulah wiridan deui naon nu diwiridna aing hayang dibere wiridanna guyana bismillah dan lain-lain geus ulah sia edan sia bakalna ieu ditanya masantren henteu ngaji henteu ujung-ujungna wiridanna kos kitu setan eta guys wari bawa emasna tadi bawa ieu emasna ka imah pendem geus ulah dikukumaha ih cenah kieu mah tadi sampurna teh kudu disampurnakeun bawa ka imah pendem titik sia eureunan ya wiridanana ngahuleng bae nyana jipan kieu aman geus balik maksudna engke duaan mah bagi dua jeung kula gitu entak lah sok pernah ngadongeng teh nu hese ge ieu setan urang makan teu wau jeung setan teu wau Imam Syafi'i makan digoda ku setan nyahoan begitu digoda ku setan tonjok ku Imam Syafi'i buta setan ditonjok ku Imam Syafi'i ku ieu tah buta mantak besi anu buta si ada buat setan tah hiji waliullah kapanggih jeung setan keur cicing we nya dihandapkeun tangkal caringin emang parati setan di dinya Assalamualaikum cak wali cicing bae walikum cicing bae barang di dulu oh palingan teu ngajawab sia mah setan horeng oh yai cenah kula di dieu ai sia setan atuh kunaon merongkol di dieu ai kitu atuh deuleu umat deuleu makhluk apan tugas sia teh ngagodaan batur tuh kiai tuh ustad tuh goda tuh kusiat kunaon sia di dieu cicing jak jadi hampura kiai kunaon kula istirahat lah di dieu tah make istirahat orang kiai eta mah teu kudu digoda ku kula jadi setan sial teh setan wali ge kagetan oh teu kudu cenah jatuhnya mah berang-berangan jeung segala bupati jeung camat eta geus jadi setan jak nya atuh geus teh teu kudu digoda ku kula ji jahe modal kos kumaha teh kiaina eta nu belah katu make jas maksudnya Haji Pendi tuh begitu teu kudu digoda ku kula cak cenah tah jadi setan ti heula aduh tapi itu wali ge surti oge ja teu kudu menang saminggu ka pagi deui setan Assalamualaikum di deuleu ih urang lain jelema setan pengen teu ngajawab sia setan sia istirahat di dieu tuh kiai goda ku sia
kula seseleh jasa ngagodanyana magahan ngaji nya nama teu hayangna naon ikhlas jasa ka Allah ngariung nya nama ikhlas jasa silaturahmi ikhlas jasa babari tah ngomong ikhlas babari jasa aduh urang mun ngalieu ke katu ke kenca ke katu heres eta mana beureun ikhlas nya nama ikhlas jasa kieu salat kukula digodaan bae wih hese jasa malah panas kula panas asal deket kanyana we panas ku ikhlas istana panas cenah teu sanggup nu mantak kula ieu cicing bae di dieu di hadapan tanggal caringin kula panas teh bisa ngagoda ka kieu eta mah jadi setan teh istirahat aya nu istirahat teu ngagoda karena geus jadi setan jelema aya nya istirahat lantaran memang hese digodana barang di deuleur nu mana tuh barang di deuleur bener horenganan wali mah heseun digodana ku setan heseun sebab ka Allah bae hese mentak lamun urang nyaritakeun ahli Allah di Garut aya pesantren keresek guru kula Mama Oco baheula nu pernah hadamna maehan orai ngaranna Bah Oni kulantaran orayna paeh Mama Ocona dibawakan ka negeri jin jadi itu disidang dek dikawinkeun lantaran nu dipayahan teh salakina panganten anyar jadi nu aya teh pamajikanna kudu dikawin ku mama waduh cak mama teh keheula teh kudu kawin ka jin mah lamun dibikeun ka Haji Pendi geus kikian mah wah siapa gua teh nya namanya jeung jin elos dan jurig elos mama henteu ngadu dalil di alam jin menang mama lantaran dina ayatna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum tah tina anfus sebab jin lain sa anfus menanglah mama akhirna mama balik sanes balik jelema loba nu kasurupan asal didatangan ku mama sieun jin asal didatangan ku mama sieun jin akhirna mama hebat jasa elmuna masyarakat sekitarna lamun anu kasurupan ku mama mah teu kudu dibacanana asal didatangan keluar jin bahkan nu jauh di Bandung mama kan di Garut di Bandung aya nu kasurupan sia kasurupan bae awas sia ku aing bejakeun ka Mama Oco sia keluar tuh ku hebat-hebat da Mama Oco lantaran naon batinna bersih sok mun aya di Cisokan nu kasurupan sia kasurupan bae ku aing sia dipanggilkeun Haji Pendi ceknya bakal nambahan aing kula kakaraksa urang aya Haji Pendi mah bakal 5 arasub kabeh berat bahkan hayang nyaho cenah ka huluna kos kumaha bila perlu aing kanyana ulah sebarangan cenah manu kasurupan teh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim nyana ge kan ngadedengekeun tah jin teh nu aya di awak eta nu kasurupan bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim jika kira jatis cak jin berarti kan tadi puasaan tau oleh hukumnya Allah la ilaha ini bisa sial ta jin ini bisa kos kitu mah jin lain keluar nanjing terikeun kiai teh eta teh kunaon teu manjur lantaran hatena teu bersih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah cara urang deka Allah seakan urang hiber ibu bapak terlena ku hari hirup di dunia sakedeung deui bakal maot sadar atau teu sadar bakal kapanggih jeung Gusti Allah ridho atau teu ridho bakal balik bae ka alam itu nu malam ieu sakalian urang ngarayakeun Isra Mi'raj sakalian haul nu dihaulanana khususna nu di dieu umumna nu tadi disebutan ieu teh disebutan urang boa tahun mana boa bulan mana bakal kasebut sadar teu sadar bakal kapanggih jeung Allah ridho teu ridho bakal kapanggih jeung Allah kulantaran bakal maning ti kuari sadarkeun ti kuari persiapkeun urang kuari bakal kapanggih jeung Allah masyaallah karim mun ahli Allah tenang urang kuari lamun dititah paeh kalem sebab naon unggal poe urang teh nyebut Allahu Akbar dur zuhur Allahu Akbar dur asar Allahu Akbar maghrib Allahu Akbar
Isya Allahu Akbar, subuh jam 8 Allahu Akbar. 8 atuh Haji Pendi bangun jam 8 banyak soalnya pada subuh koboan Allah anak pas mau jadi kunut di Allah mahdini fiman hadita anak mah bebe japan ke mana abah mah duha ge make duhanya make kunutnya abah sia mah hebat duha ge make kunut bae nya orang ada koboan tah atuh urang da dititah bae misalnya Haji Pendi cek malakal maut iya kula malakal maut alhamdulillah aya naon atuh biasa tugas kula pan hehe dek naon nyabut nyawa pan hehe lawaka kurang teh can siap kapanggih jeung Allah emang kredit can anggeus berat ke kredit tah tapi lamun urangna bebasa datang malakal maut boh urang sering Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha atuh tenang dek dipanggihkeun jeung nuku urang kuari disebut-sebut urang teh maot dek dipanggihkeun jeung nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar la ilaha illallah subhanallah atuh kuari dek dipanggihkeun atuh dek iraha deui tuh bentak urang kula kamari manggih dongeng hebat Imam Ahmad bin Hambal ahli Allah wali Allah bisa hiber nyana madzhabul arba'ah kabeh bisa hiber nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut abdi mah hayang dicabutna langsung ku Gusti bae geus bae Gusti ja abdi geus deukeut jasa jeung Gusti mun abdi maot iraha bae abdi mah hayang langsung dicabutna ku Gusti nu bogana embung ku malakal maut sakitu pamenta abdi mah Gusti menta dikabul pamenta abdi sakali deui abdi mun maot menta dicabut ku Gusti ulah ku malakal maut sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah teu keubel nya reup sare ngimpi kapanggih jeung aki-aki tapi aki-akina ngabogaan tanda bagus kasep sengit Waalaikumsalam sahaya abdi malakal maut aya naon henteu barek silaturahmi bae dek nyabut nyawanya cek malakal maut kula ngadengikeun doa ente sedih kayak gitu mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah salah naon kula mage mung dicabut ku kula kula ngadengikeun saknyana sedih jasa emang kula pun boga salah naon make jeung mung dicabut ku kula eta kunaon cek Imam bin Hambal Ahmad bin Hambal bejana dicabut ku ente mah nyeri cek nyana tu kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda lamun ka datang ka ahli Allah atuh nyabutna lalaunan ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri dititana kitu ku Gusti Allah lamun bangsa calon lurah mah toh asupkeun deui kotek bangsa calo-calo tadu geus gitu kuti melotot lamun teu tobat tobat teu bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge masyaallah sat kadele semu rada nyerieun diantengkeun kecabut deui insyaallah kadele ku malakal maut henteu muji kena muji heula cabut teu sabarangan atuh ngeunaheun cek malakal cek aki-aki teh atuh ngeunaheun oh kitu nya tuh ulah sok aju embung ku kula emang kumaha gitu cek nya kusung kula boga dosa naon sakitu batur lah ieu urang nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi kapanggih jeung Allah aya Haji Pendi ngimpi kapanggih jeung kuntilanak budak masyaallah kunaon eta hate itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ujung-ujungna
urang kabehan numasantren salapi numasantren modern nu henteu masantren nu jadi pejabat nu jadi petani nu jadi pedagang nu jadi pegawai nu henteu jadi nanaon tetep ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut. Ya Allah, surga aya kuncina pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wa kaasup mun encan dibuka ku anjeun. Jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang. Masya Allah, geus bae urang mah ngadeuketan Kangjeng Nabi urang bae. Urang mah salat tepati bagus, puasa tepati bagus, zakat kitu keneh geus ngadeuketan Kangjeng Nabi urang. Cara ngadeuketanana maca sholawat ulah loba-loba saminggu 4444. Geus ngomong loba tuh. Boh. Kula di Madinah, tadi Madinah ngaijazahkeun sholawat. Ngaji ieu salila di Madinah 8 poe awasnya menangkeun 4444. Giat ya siap. Barang berangkat ke Mekah ditanya menang sabaraha ngaji. Nang 500. Cakur jeung dahar. Dahar mah bau sababaraha kali aya sholawat kan 500. Mun anak aing dibabet ku aing sia. Mun hanjakal we tatangga doang. Deketan Kangjeng Nabi, Masya Allah. Kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat atawa sedekah urang. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, kerajaban. Nah, geus. Pokona aing ngadek mawa aqua. Sabaraha mawa aquana? 100. Bawa ka dinya ku aing. Beres acara bawa deui ka aing mah. Beres. Hadirkeun doang, pelit tah ngaranna. Kangjeng Nabi ketika urang di naon kitu ngaranna timbang amal. Ieu cecepeh sabelah nu ieu sabelahna cecepeh sagede dunia nu sabelah ieu sagede dunia. Bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih keneh logor keneh. Masya Allah, nu endek ditimbangna sagede si Juned. Ya leutik sagede jependi atuh gede-gede teh ieu tah. Ieu mah ningalikeun maha dahsyatna. Nah, timbang Kangjeng Nabi na di dinya tah nangtung ditihak etalah aya syafaatil uzma teh di dinya. Kangjeng Nabi di dia we sok timbang aja pende maju kucuk timbang salat teu bagus teu husupan tek puasa sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur Bang. Zakat tilok ieu ngaplek ieu cek malaikat teh mah kumaha ieu jeung ngaplek ieu Gusti. Oh, ieu coba penghormatan ka Kangjeng Nabi kumaha eta. Osok baca shalawat teu. Coba deuleu bukuna, kang dideuleu. Jarang. Osok ngan jarang. Ngan pernah manehanana ieu sedekah waktu muludan, cucur doang ieu kumaha ieu. Oh, cak Kangjeng Nabi berarti cinta ya ka aing. Sabaraha mawa cucurna? 20, ngan ku anak 15. Jeung salima. Tah cak Kangjeng Nabi balangkeun lah habak ka ditu berarti cintaeun ka aing. Oh, dibalangkeun. Buat hampir teu datang. Hampir. Gitulah para jamaah. Urang geus di mana bae ku ari nya di mana bae. Artina salat urang laksanakeun puasa kitu keneh dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang. Cintakeunlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ayakeun marhaba cinta ka Kangjeng Nabi. Wah urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya nu malam Jumat. Wah kenceng jasepan marhabana ge. Wahara kunaon eta cinta ka Kangjeng Nabi. Urang ge mantak naon marhaba cintakeun ka Kangjeng Nabi. Wajan Muhammadiyah ngabidah-bidah ge los kajeun aing mah marhaba bae. Maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang, geus urang marhaba di sisi imahnya nah habak geus lah. Teh ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi. Masyaallah.
geus lamun Kangjeng Nabi bisa hibar ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa bisa hibar ka Sidratil Muntaha, wusul ilallah, maka urang mantak naon atuh nurutan, sabisa-bisa urang lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambarangan. Dideuleu secara zahir makos kieu, tetapi lamun neuleunah lain make mata ieu, urang bakal ngerenyed muringkak bulu. Ketika urang neureu bangunan, urang mun neuleunah make ieu doang teu make ieu, urang biasa-biasa bae. Urang neuleuh bangunan hotel, neuleuna make ieu pasti resep. Ketika neuleuh make ieu, wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu. Ketika urang neuleuh sebuah bangunan, urang neuleuna make ieu, bangunan naon si eta, bangunan polsek, dideuleuh ku urang indah, oh jaheueuh nya jelema garaga. Ketika neuleuna make ieu, sieun amat, eusina naon sih di dinya. Ketika orang neuleuh bangunan pondok pesantren, dideuleuh ku urang sederhana amat, jore amat, tapi